wabarakatuh. Wilujeng enjing pemirsa, ya abdi bade ngadudukeun warta utang jeung ieu nyaeta ngeunaan picet sampah secara liar anu terjadi di Ciberem. Jika langsung genre, urang langsung aja sambung rekan kami Dara anu aya di lokasi. Mangga Dara dipersilakan. Ya, abdi Dara teh satu mah ketinggalan tempat dia. Kuntah dipijat secara liar. Anu nyebabkeun lingkungan kotor sareng ngaganggu wargi. Di dieu abdi sareng Amelia Dustina bade ngawawancara ngeunaan keayaan di tempat ieu. Naon pendapat ibu ngeunaan sampah secara liar? Di kaayaan kurang merenah sanajan maki nu sanesna teresep anu kaya ieu. Naon solusina supaya tempat kita dibersih? Solusina pedang ngayakeun gotong royong sareng milah sampah anu leres. Hatur nuhun kami jawabanna Ibu Amelia eta tadi wawancara ngeunaan masalah sampah secara liar ieu. Kanggo informasi selanjutnya urang palingkeun deui ka studio mangga. Pemirsa, tah eta warta anu ngeunaan picet sampah secara liar anu ganggu ka lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan masalah ieu tiasa diatasi bebareng. Abdi Nur Azri jadi abdi ngahaturkeun nuhun ka anu atos ngiringan warta ieu. Sareng tepang deui dina warta salajengna wilujeng enjing hatur nuhun.